Serta acan karena acara pokok pembahasan penginten urang teh sasireun sabeunyereun lah gitu nya. Urang cuma rios ngeunaan Kangjeng Rasul. Manehgi moal pernah seep kisah Kangjeng Rasul pikeun ku urang dibahas. Hikmah sareng pelajaran dilebetna gitu. Moal pernah seep tibatan seep kalah kalangkung ti heula seep umur urang saenyana mah kitu. Ngan secara to the point di dieu peribados hoyong ngadugikeun ibu mukjizat Kangjeng Rasul anu panginten ieu teh jarang dicarioskeun, jarang diungkap, tapi saestuna ieu teh lain perkara anu nyumput gitu. Urang sering nampi wartos ti para ulama, ti para kiai, ti para ustad ngeunaan mukjizat Kangjeng Rasul. Etang-etang ngapalkeun ibu nu kahiji naon ibu mukjizat Kangjeng Rasul teh? Al-Qur'an mukjizat terbesar. Naon deui ibu mukjizat Kangjeng Rasul Isra Mi'raj kitu nya. Sareng sajabi-sajabina. Ngan di dieu peribados hoyong mengemas penyampaian dina bahasa anu rada berbeda tapi sebenarnya mah kadinya-kadinya keneh gitu. Hiji mukjizat Kangjeng Rasul teh nyaeta gaduh kabarokahan anu eta kabarokahan teh jadi sabab barokahna kahirupan nu lain gitu. Coba Kangjeng Rasul mah pokona mah setiap saha wae jalma anu bersentuhan sareng Kangjeng Rasul, anu berurusan sareng Kangjeng Rasul, niatna hade jeung Kangjeng Rasul pasti bakal kenging barokah. Ari urang mah cantang tuh teh Bu. Setiap jalmi anu berurusan jeung urang kadang-kadang mah tibatan naon meunang kabarokahan kalah ka meunang kasialan gitu. Tak sok aya paribasa geudekeun gara-gara gawe jeung si laing cenah kuring jadi katempuan jadi kabawakeun lieur cenah. Sanajan teh tabunya akidah mah kedah kurang dijaga. Teu aya sebenarnya mah pernaon penularan kasialan gitu teu aya. Teu aya Bu. Gara-gara abdi gaul sareng anjeunna terus abdi jadi kabawa sial. Saestuna henteu kitu teh. Nu namina kasialan, nu dimaksud kasialan teh panginten nasib anu awon gitu nya. Takdir Allah anu awon eta teh hakikatna ti Allah Subhanahu wa taala. Sae anu awon eta sadayana datangna ti Allah Azza wa Jalla. Ulah nekadkeun kaburukan datang ti makhluk. Makhluk mah sekedar jalan. Wih deui kana caros Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi mah pokona mah saha wae anu berurusan Kangjeng Nabi, berurusan sareng Kangjeng Nabi bari nyanda kana niat anu sae pasti meunang kabarokahan. Contoh anu paling sidik dina kisah Kangjeng Rasul, cobi tinggal ibu ke guar bilih teu kadugikeun secara utuh di dieu, nyaeta kisah ibu susu Kangjeng Rasul. Sageuningan ibu? Halimatu Sa'diyah. Aya 2 ibu susuna teh. Anu kadua Suwaibah gitu. Tak ieu contoh anu sering didugikeun sering kurang kakuping teh nyaeta Halimatu Sa'diyah. Sabab Kangjeng Rasul tos kitu ku Allah Subhanahu wa taala Bu ditakdirkeun nya abong jalmi pilihan Allah anu bakal jadi rahmatan lil alamin. Jadi seolah-olah alam teh hayang papadan nampi ngurus ngaroro Kangjeng Rasul. Gitu. Ti kawit dina masih keneh dina kandungan ramana Abdullah teh Ibu, Sayyid Abdullah dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala ngantunkeun teh ya. Terlahir jadi anak yatim hakikatna supaya walatra nu lain kabagian akina Abu Thalib teh nya pamana Abu Thalib supaya kabagian walatra. Sabab mengkena teh nabi kudu boga kakuatan keur nyebarkeun agama Islam, keur nanjurkeun agama Allah. Saumpamina nabi hanya hidup di keluarga kecil Abdullah sareng Aminah mungkin kekuatanana moal saageng harita nu terjadi gitu. Tos kitu teh ibu geuningan. Lahir teh Kangjeng Nabi Muhammad teh tina rahimna Siti Aminah. Gitu. Ternyata kumaha cai susuna teu kaluar. Gitu. Keur mah deui memang rencana Allah tos kitu, Bu. Maka kumaha tuh? Akhirna henteu disusukeun ku ibu kandungna,
Tapi ka dieu tah ka Halimatu Sa'diyah selama 2 tahun. Tah Halimatu Sa'diyah teh adalah sosok jalmi anu sederhana, soleh, solehah, sederhana. Anu hidupna teh di daerah kaum Bani Sa'ad gitu. Anu memang eta teh masih keneh leuweung gitulah cek urang ayeuna mah gitu. Tapi secara kultur budaya masih keneh menjaga, soleh menjaga karena naon ajaran Nabi Ibrahim jeung deui. Jadi ibaratna mah ibu bayangkeun hiji lembur anu memang budayana masih keneh sae, bahasana masih keneh sae, teu acan seueur bercampur sareng budaya-budaya tinu lain. Kira-kira ibu ngabayangkeun di ayeuna we di lembur di urang kira-kira lembur mana tah gitu. Aya teu nu kitu Bu? Hiji lembur di urang anu masih keneh asri, masih keneh murni, can bertabrakan sareng budaya-budaya anu awon gitu. Aya teu? Nya semacam itulah gitu. Bani Sa'diyah teh, Bani Sa'ad teh. Supaya naon? Supaya Nabi terbebas gitu. Tina nya pergaulan-pergaulan kota meureun kitulah cek urang mah gitu. Tah awalna sateu acan eta Halimatu Sa'diyah nampi gitu ditampi pikeun nganyusuan Kangjeng Nabi teh eta teh Ibu ngantri di cobian teh gitu. Sanes ngantri atunya diwawar pan gitu. Sok saha anu bade nyusuan ieu Muhammad. Sadayana pada alim Ibu. Naon sababna? Macam-macam alasanana. Aya ku pedah alim teh pedah ninggal kana kayatimanana. Acenah tu Muhammad budak yatim, saha bapana. Kemudian lamun orang nyusuan teh kenaon buruhna mun kitu teh gitu. Gitu. Akhirna kumaha? Aralimeun we kitu. Tapi Halimatu Sa'diyah teu kitu ngemutna. Naon? Nya justru karena kayatimanana gitu. Karena kayatimanana. Maka memberanikan diri we anjeunna anu menyusui. Tah kacarioskeun sateu acan menyusui Kangjeng Rasul teh nyalah menengah ke bawah gitu Bu gitu. Rumahna ya rumah ge rumah saayana. Teu gaduh kebon teu gaduh naon gitu nya. Aya gaduh ternak sabara ekor oge meuni kararempeng cenah Ibu kurus itu. Hanya gitu. Pokoknya mah susah sekali lah gitu. Gitu. Tapi santosna nyusui Kangjeng Rasul, naon terjadi? Maka kehidupanana 180 derajat terbalik. Gitu. Jadi subur. Jadi si satona teh ternakna teh jadi geremuk gitu. Jadi lalin tuh ci susuna seueur gitu. Terus nu tadina sebagai ya kok orang-orang miskin santosna ngaroro Kangjeng Rasul justru jadi salah satu orang anu terpandang lah intina mah gitu. Jadi seueur peningkatan santosna ngaroro Kangjeng Rasul. Eta teh Bu, jalmi model kitu Kangjeng Rasul teh sisi mukjizatna eta teh mukjizat Bu. Nu teu kaharti ku akal. Gitu. Hanya Halimatu Sa'diyah. Gitu. Ari urang mah pan atuh kita teh tadi teh ya urang mangeuningan. Setiap jalmi anu berurusan jeung urang teh wah nya syukur-syukur gitu nya upami kajalanan kabarokan ieu lamun kalah ka tadi teh ya geuningan. Kalah ka jadi kabawa iya ketempuhan jadi kalah ka kabawa sial gitu gitu tah. Nu kadua weh urang langsungkeun. Sisi mukjizat Kangjeng Rasul anu lain teh nyaeta Kangjeng Nabi teh jalmi anu naonnya gudangna pengetahuan Ibu. Ibu bayangkeunna kapungkur ulah bayangkeun ayeuna. Kangjeng Nabi teh nabi anu henteu maca teu nulis. Tos kitu dawuhna. Tangtos gitunya Nabi lamun ditaroskeun saha guruna ti kalangan manusia, saha atuh guruna? Lamun teh mah sakola di mana? Kuliah di mana? Tapi Nabi tiasa menjawab karena permasalahan-permasalahan umat. Bahkan pengetahuan-pengetahuan anu aya di kitab-kitab lain Nabi uninga teh Bu. Nabi teh henteu naonnya? Nabi teh henteu kacarioskeun ngaguar kana Injil, Taurat gitunya henteu teh. Tapi karena memang ilmu Kangjeng Nabi mah ilmu laduni langsung disumpingkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi apal kana isi Injil, Nabi apal kana isi Taurat. Sehingga orang Yahudi hiji mangsa panasaran teh Bu, rek ngetes Kangjeng Nabi.
hoyong naroskeun permasalahan-permasalahan anu aya dina Toret, di antawis permasalahan anu ditaroskeun teh nyaeta ngeunaan Dzulkarnain, ngeunaan ruh, ngeunaan kiamah. Jadi hoyong nyacokeun teh Bu. Sarua teu jeung dina Toret jeung dina Injil. Coba urang tes Muhammad teh gitu. Ditaroskeun teh gitu. Tak begitu naros teh gitu, Kangjeng Nabi dan Nabi teu acan wantun ngawaler upami teu acan lungsur wahyu ti Allah. Beda jeung urang. Ditanya hiji permasalahan teh kajian ting ngaya aya jawaban we sabisa-bisa. Tapi disebut bodoh teh gitu. Gitu. Ta eta teh ayat dina ieu ayat dina surat Al-Kahfi Al-Isra ieu. Wala taqulna lisain ini fa'ilun dzalika goda. Jadi Nabi didongkapan ku Yahudi teh naroskeun permasalahan tadi teh Nabi kieu ngajawabna teh. Enjing ku abdi dibaler nanya gitu. Tadi dinya teh Allah Subhanahu wa taala negur ka Kangjeng Nabi, hati-hati dengan bahasa enjing abdi bade. Wala taqulna lisain ini fa'ilun dzalika goda. Gitu. Walakin iyasya Allah. Jeung anjeun ulah sok sekali-kali ngucapkeun yen kami isuk rek migawe. Kajaba Allah lamun ngijinan. Gitu tabu gitu. Tah akhirnya Nabi ngawaler. Santosna dongkap gitunya ngawaler. Dongkap wahyu ti Allah Subhanahu wa taala. Ngeunaan ruh teh kieu. Oh. Ngeunaan ruh teh nyaeta perkara anu eta mah urusan Allah gitu. Terus Dzulkarnain. Bikeun ka ibu sosok Dzulkarnain eta anu teu pernah aya nu ngabaca teu acanna gitu di kalangan Arab. Dzulkarnain anu dicaroskeun dina surat Al-Kahfi aya kisahna engke tiasa ku ibu diaos secara rinci. Di seorang raja anu gaduh pengalaman di zaman harita mengembara kabelahan dunia kakulon kawetan. Anu engkena teh dikisahkeun dina Al-Qur'an anu berhasil mengurung Yajuj jeung Majuj teh gitu. Anu anjeunna teh tiasa disebutkeun jalmi pertama anu memperkenalkan teknologi ngelas ibu. Jadi kan si Yajuj Majuj teh hiji kaum aya pamenta ti warga masyarakat harita anu dikunjungi ku Dzulkarnain panguburkeun pangalawankeun ieu Yajuj Majuj sabab Yajuj Majuj teh nyieun ka madaratan. Kumaha tah cek ieu teh Dzulkarnain teh sok atulah gitu. Artinya Zubar wal Hadid datangkeun reh gitu ka kami sok siapkeun kumaha besi gitu jeung timah. Keur naon besi sareng timah? Wana mendatangkeun gitu. Tangkena teh jadi si Yajuj Majuj teh digiringkeun ka hiji lorong gitu, gunung gitu, antara gunung jeung gunung gitu. Terus ditutupan ku batu-batu. Terus naon nya timah diduru nepikeun ka ayeuna masih rahasia duka di mana teh. Nganu jelas pan Yajuj sareng Majuj teh jadi makhluk anu bakal engke dilungsurkeun atuh, dikaluarkeun deui tina tempatna nu harita ku Dzulkarnain dikeramkeun gitu dikurung di dinya bakal dikencarkeun deui engke di akhir zaman. Jadi intina mah kumaha Kangjeng Nabi itu zaman kapungkur teh tiasa disebutkeun naon nya Google zaman baheula gitu Bu. Rek naros naon ka Kangjeng Nabi gitu. Naros ke naon gitu. Gitu. Mun kayang makhluk rek naros ke naon gitu. Da burung aya jawabanana. Tadina kondisi kondisi Nabi di mana atuh Nabi kacareoskeun berguru ka makhluk. Bahkan disebutkeun kan Nabiul Ummi. Nabi teh nabi jalmi anu henteu maca henteu nulis. Atuh beuring kitu mah jalma bodoh. Zaman ayeuna Bu Mama. Zaman ayeuna anu teu tiasa nulis anu teu tiasa maca teh direkenana jalma bodoh. Zaman kapungkur khususnya di kalangan Arab di jazirah Arab harita. Budaya anu berlaku sanes baca tulis tapi menghafal Ibu. Jadi menghafal pokona mah. Sehingga naon jalma anu membaca sareng menulis teh jarang. Sabab teu butuh teh gitu. Teu pati butuh. Makana terkenal orang Arab nyata anu jago hafalanana. Makana tos kitu Allah teh milih ka bangsa Arab teh kitu. Al-Qur'an dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi, didugikeun ka para sahabatna. Sekian tahun dijaga tah. Ngarungtutan teh para sahabat teh ngarantunkeun. Ya hariwang ye. Bilih jalmi-jalmi anu hafal Al-Qur'an teh engke bujang saef. Maka akhirna
dikempelkeun mushaf-mushafna teh ku zaman Abu Bakar. Diwiatkeun di bumina Hafsah di putraana. Engke di zaman Utsman bin Affan dikempelkeun ieu teh mushaf-mushaf anu dina kulit, anu dina batu, dina tulang. Dibukukeun we jadi hiji buku. Tah dipikeun ka ayeuna. Tah ieu teh hasil karya atanapi wasilah sahabat Nabi Utsman bin Affan, Rasem Utsmani ieu teh gitu. Ieu teh. Jadi teu tiasa baca, henteu nulis tapi tahu segala hal. Anha ieu lain mukjizat. Mukjizat ya. Mukjizat. Lamun teh mah misalkeunna kitu aya dongengna atawa caritana riwayatna Nabi teh berguru di anu semacam universitas jigana meureunna berkurang tah nilai ieu teh. Naon mukjizatna teh. Tapi nya eta kitu Nabi mah. Jalmi anu memang ku Allah terus dipilih kitu. Jadi teu butuh baca, teu butuh tulis tapi bisa mengetahui karena banyak hal. Eta sisi kemujizatan teh pengetahuan anu mengalir terus. Pengetahuan anu moal pernah saep naon sababna? Kan Kangjeng Nabi mah langsung nampi ti Allah gitu. Gitu. Jadi Google zaman kapungkur gitu, Bu, gitu. Kangjeng Nabi. Anu katilu sisi istimewa anu memang jadi mujizat, Bu. Naon? Nabi teh makhluk anu paling dipikat cinta, Bu. Ku sadayana rek makhluk nu ngaranna manusia, makhluk nu ngaranna jin, makhluk nu ngaranna babatuan tutumbuhan sadayana. Bahkan musuh-musuhna pun hakikatna mencintai ka Kangjeng Nabi, Bu. Ayeuna panginten urang rada lieur ngabayangkeun engko jelema teh benci tapi cinta. Tapi eta pisan anu terjadi di Kangjeng Nabi. Jadi nu disebut Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok jeung abu-abu anu lainna. Gitu. Gitu. Jadi di balik kebencian teh eta teh aya cinta, Bu. Ngapeda kahalangan ku gengsi. Piraku gegedean Arab gitu nya. Gegedean Quraisy kudu tunduk ka budak kamari sore. Malahan para ulama nyebatkeun anak ieu cenah da sabenerna mah ieu. Sabangsaning Abu Jahal, sabangsaning Abu Lahab eta teh hampir beriman. Lamun teu diharewosan ku dulur-dulurna mah teh gitu. Hampir beriman sadayana gitu teh. Sehingga pada akhirnya mah pan di antawis anu paling benci ka Kangjeng Rasul Abu Sufyan pada akhirnya mah lebat Islam. Gitu. Coba Ibu, Kangjeng Nabi teh adalah jalmi anu dipikat cinta ku jin anu nyesarkeun Kangjeng Nabi. Pan setiap jalma teh teh dituturkeun ku qarin, Bu. Jadi qarin teh penyerta anu tos ku Allah ditangtoskeun. Aya hiji ti golongan jin, aya hiji ti golongan malaikat anu sok ngaharewoskeun. Matak sakapeung mah orang sok ningali tayangan dina sinetron diibaratkan aya dua makhluk. Anu warna bodas di katuhu, aya anu warna beureum di dieu geuningan nya. Bari mawa naon tumbak geuningan. Anu warna beureum aya tandukan geuning kitu teh. Nu beureum naon? Wah aya cahayaan gitu geuningan. Eta teh ilustrasi, lain hartina kitu nu saleresna. Yang nunjukkeun memang aya dua makhluk anu kitu gawena teh, Bu, nutur-nutur urang. Qarin namina teh ngarewoskeun kana kahadean, qarin anu sae aya ngaharewoskeun kanu kagorengan, qarin ti bangsa jin. Naon anu terjadi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibu? Anu terjadi ka Kangjeng Nabi adalah qarinna teh kalahkah asup Islam, Ibu. Si qarin jinna teh gitu. Gitu. Si qarin gitu. Jadi qarin teh penyerta. Aya hadisna. Nabi nyebatkeun kieu, Aisyah eta nganor ka Kangjeng Rasul si Aisyah kieu, Bu. Ya Rasulullah, au ma'iya syaiton ya Rasulullah. Naha abdi teh dituturkeun ku setan atawa naha beserta abdi teh aya setan anu ngaharewos ka abdi. Kumaha Rasul ngabalerna? Naam. Gitu. Wa ma kulli insanin Gusti Rasul na sadayana jalmi ge sami kitu aya nu ngarencangan anu ngaharewosan kana kagorengan. Nabi ngauler kumaha? Naam sumuhun. Panasaran tah Siti Aisyah teh naros deui, ya Rasulullah, nah leres anjeun ku anjeun oge naha aya qarina sumuhun. Abdi oge dawuh Kangjeng Rasul aya qarina.
Tapi kumaha Allah Subhanahu wa taala nulungan ka abdi waktu walakin Robi aani alaihi hatta aslama. Tapi Allah Subhanahu wa taala nulungan ka abdi sehingga korin anu aya kelah kalebet Islam Ibu. Gitu Bu. Kabayang nyebunya upami korin urang sadayana kitu lebet Islam gitu. Jigana geus minim dosa teh Bu gitu. Kan Nabi mah kitu Bu. Kan musuh nu sementara nu namina bangsa jin setan teh pan ku Allah didawuhkeun inna sayyituna lakum aduwwum mubin. Tah Bu pan musuh anu benci cecep geuleuh tapi jadi cinta. Kamujijatan eta. Ari urang mah bujeng-bujeng anu eta pan bangsa jin korin atawa musuh gitu. Bahkan dulur ge sakabeung mah keheuleuan ka urang teh pan gitu. Sering nama gitu. Tuh. Nabi ngadawuhkeun oge ma minkum minahadin ila waqad wukila bihi qarinu. Teu pati-pati salah saurang ti antara aranjeun kajaba geus diwakilkeun. Geus diturunkeun dijadikeun wakil seorang qarin keur menyertaina. Minal jinni ti golongan jin wa qarinuhum minal malaikat jeung qarin ti golongan malaikat. Para sahabat naros wa iyyaka ya Rasulullah, nah anjeun oge sami kami oge aya qarin anu menyertai kami, dawuh Kangjeng Rasul teh. Ngan pedah Allah Subhanahu wa taala nulungan ka abdi. Sehingga qarin kami mah asup Islam tuh. Itu. Dipika cinta ku musuh oge, Bu. Gitu. Jadi lamun urang aya nyon asal lieur gitu ngagambarkeun ongkos cinta tapi benci itu kumaha. Eta lah nu terjadi ka Kangjeng Rasulullah. Di balik kebencian Abu Lahab, Abu Jahal eta teh anjeunna naon ngawadahan kana kacintaan anu kabina-bina ka Kangjeng Rasul teh gitu. Lain ngan saukur manusia anu boga akal Ibu. Nepikeun ka batu jeung tangkal korma ge cinta ka Kangjeng Rasul Ibu. Para Ibu, Kangjeng Rasul upami khutbah sateu acan didambelkeun mimbar teh terbiasa khutbah nyarande kana tangkal korma di masjid Kangjeng Rasul nu ayeuna Masjid Nabawi. Pan kapungkur mah pertama dibangun pan sanes bangunan samodel ayeuna tangtos nyabunya, tapi berupa hanya pelataran anu ngangge pipiding eta teh ya ngangge tembok tina taneuh kitunya gitu. Jerona mah nya kieu we taneuh gitu. Tah dipayuneun tempat Kangjeng Rasul netepan salat eta teh aya tangkal korma. Eta tangkal korma teh padagi Kangjeng Rasul nyarande dina waktos ngadugikeun khutbahna. Lami kalamian para sahabat ngemut. Piraku Kangjeng Rasul ieu teh teras-terasan kedah ngadeg nalika ceramah teh gitu. Abdi onaman ieu butuh di pasian kursi sareng meja gitu. Gitu. Akhirna kumaha para sahabat nya akhirna mangdambelkeun mimbar. Caritana eta mimbar teh bade dianggo dina dinten Jumat ngawitana teh. Dina dianggo Jumatan. Tangtos eta mimbar teh disimpen di tempat anu rada ngageser dina tangkal korma eta. Rasulullah lebat gitu. Ka mimbar ngalangkungan eta tangkal korma. Rasulullah ngadugikeun khutbah Jumat. Di tengah-tengah khutbah Ibu tiba-tiba kumaha terdengarlah suara nu menangis anu ceurik. Diibaratkeun eta ceurikna teh sapertikeun onta nu rek ngalahirkeun cenah Ibu. Duka Ibu tak kumaha tah? Onta ngalahirkeun. Ari sapi ngalahirkeun mah abdi terang sorana Bu. Gitu. Kan ieu mah onta cenah Ibu. Gitu. Kumaha tah Bu? Ta palama suni alahu mimbar wa kana pasamin ali dalikal jid sautan qasutil aisyar hatta ja nabi maka kumaha nabi mah tos terangeun para sahabat mah bingung gitu duh boy itu aya ririwa urangnya da kitu ieu para sahabat mah gitu ngan bengong gitu itu suara ti mana gitu maka Rasul teh langsung lungsur heula tina mimbarna Ibu dicaketan tangkal korma nu tadi teh terus kumaha ku Kanjeng Rasul diusapan Ibu seperti ngusapan seorang ibu gitunya menenangkan anaknya gitu mun budak rewel teh usapan gitu akhirnya kumaha nya jempe eta si tangkal teh gitu sehingga ku nabi didoakeun eta tangkal korma teh didoakeun bahkan didoakeun sing jadi ahli surga
Namun para ulama teh nyebatkeun eta tangkalnya bakal aya di surga cenah gitu. Didoakeun ku Kangjeng Nabi. Tuh, tangkal kurma ge Bu ka surga Bu. Gitu. Nah gitu. Tenang deui teh gitu. Itu naon Bu? Henteu ngan saukur jalmi nu cinta ka Kangjeng Rasul teh Bu. Makhluk tangkal nu teu boga akal oge cinta ka Kangjeng Nabi. Cik kira-kira aya teu jalma nu dicintai ku makhluk sapertoskeun kitu. Teu aya iwati Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantak itu hiji kamujizatan. Tah Nabi teh agung mulia kitu gambaranna teh. Urang ku Allah dipilih jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad. Rek teu bungah kumaha atuh urang teh itu. Para nabi ge hoyong gitu jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad kajenting leupas tina kanabianana gitu. Nabi Musa, nabi-nabi nu sanesna hoyong jadi umat Kangjeng Nabi. Piraku urang hoyong. Urang sanes naon teu kedah naon teu nyuhunkeun kitu nya. Teu nyuhunkeun sateu acana urang rekam. Tapi tos kitu ku Allah ditakdirkeun jadi umat Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak bungahna ge ka bina-bina. Sabab nu namina umat Kangjeng Nabi Muhammad mah Ibu, ieu teh umat anu pertengahan. Kuma pertengahan teh ajaran anu ku urang katampi ieu teh membenarkan kana kitab-kitab anu lain. Jadi upami umat Nabi Isa anu karituna teh disebut Nasrani, karituna anu sesatna lah gitunya nu menyimpangna, hanya percaya kana kitabna sorangan. Keheul ka Yahudi, Nasrani teh keheul ka umat Islam. Terus umat-umat Nabi Musa anu nampi kana ajaran Toret gitunya gitu. Umat Nabi Daud kadituna nu nampi ajaran Zabur sareng sajabi-sajabina hanya mempercayai kana kitab-kitab baranjeunna. Ta umat Nabi Muhammad mah percaya kana Injil, percaya kana Toret, komo kana Al-Qur'an. Ngan pedah urang ngalaksanakeun syariat mah ngalaksanakeun Al-Qur'an. Da Al-Qur'an teh nyampurnakeun kana kitab-kitab anu sanesna. Jadi engke teh para nabi teh bakal ditaros, nah geus datang can risalah ti kami teh. Gitu. Gitu. Para nabi nyebatkeun atos, tapi umat nanti nyebatkeun teu acan gitu teh. Ka umat Nabi Isa ditaros di Nabi Isa teh geus datang can risalah ti kami teh. Gitu. Atos walar Nabi Isa teh umat-umatna anu nyimpang teu acan cenah kitu. Da equal tam sabab geus kapalang manehanana jadi jalma nu sasar teh ya gitu. Tah ditaroskeun ka umat Kangjeng Nabi Muhammad mah kumaha ngajawabna teh? Muhun parantos katampi ka abdi sadayana isi tina Al-Qur'an, tina Injil, tina Toret. Jadi urang teh pan iman kana Toret, iman kana Injil, hitungan peda urang syariat mah ngalaksanakeun syariat anu aya dina Al-Qur'an. Da eta syariat anu paling sampurna. Tah eta Ibu diantawisna tah mukjizat gitu nya, eta teh mukjizat. Tah salajengna kieu. Lamun ditaroskeun naon bukti cinta urang ka Kangjeng Rasulullah maka teu deui bukti anu paling otentik iwati urang naon ngalaksanakeun kana sunah-sunahna. Sunah-sunahna. Dari cinta mah kan urang ge kitunya lain di bibir cenah gitu. Lamun bener anjeun cinta jeung bogoh ka kami lain ngan saukur gogorowokan gitu. Kalah kaminuhan dinu HP cenah pesan gitu. Datang ka imah gitu. Sok ngobrol kasih bapak kasih emak gitu urang punya gitu. Action cenah gitu. Tah aya sunah Kangjeng Rasul anu ieu ge memang dina kemasan penyampaian anu berbeda intina mah da kadinya-kadinya keneh gitu. Naon atuh sunah Kangjeng Nabi anu paling utami teh anu ageng? Sunah Kangjeng Nabi teh nyaeta naon Ibu? Amar ma'ruf nahil munkar. Salian ti parentah Allah teh eta Bu sunah Nabi nu pokok teh. Seumur hidupna Nabi teh kitu, amar ma'ruf nahil munkar. Amar ma'ruf teh memerintahkan kana kahadean sesuai sareng kondisinya Bu nya. Lamun mampu ku tangan ka kawasaan, mampuhna ku lisan ku lisan. Mampuhna ku hate ngan pedah anu mampuhna saukur ku hate levelna teh kumaha imanna masih keneh lemah teh ya. Ngan lumayan we lah gitu. Lumayan teh. Tah ieu teh pan sunah amar ma'ruf nahi munkar teh ieu teh anu parantos bias zaman ayeuna. Henteu sadayana jalmi mampu, henteu sadayana jalmi daek, henteu sadayana jalmi kabita keur amar ma'ruf nahi munkar teh kitu.
bujeng-bujeng kaum anu awamna, kaum anu alimna ge kadang-kadang mah poho terlena karena hakikat amar ma'ruf nahil munkar. Kalau sibuk dina urusan pribadi tapi amar ma'rufna hilang. Kumaha amar ma'ruf teh? Heuh mangarentah ngajak. Ngan kieu mah boy hiji namanya tindakan gitu ke urang sadayana. Bisi urang teh bingung gitu kumaha gitu nya kudu amar ma'ruf nahil munkar teh. Sabab ieu teh kan pagawean anu butuh syarat nu kudu kurang dicomponan. Da amar ma'ruf teh kan bade menyampaikeun, berarti kan urang teh kudu menyampaikeun perkara anu urang apal, berarti urang kudu aya ilmu. Terus dina penyampaianana butuh kesabaran gitu, Bu. Butuh kesabaran sabab pasti lamun urang ngadagangkeun kana kahadean, kana ajaran Allah, ulah aneh lamun loba nu nentang jeung loba nu teu resepeun. Sehingga kumaha butuh kasabaran. Tos kitu kumaha butuh sifat adil deui. Jalmi anu babarian, jalmi nu teu naon teu panceg pendirian gitu. Da moal pati bener gitu ngalaksanakeun amar ma'ruf nahil munkar. Ngan ieu mah urang samemeh berbicara lebih jauh tentang konsep amar ma'ruf nahi munkar, gede bados ngajak, hayulah urang sami-sami jadi calo kahadean gitu Bu lah. Calo kahadean ya Bu lah. Kumaha calo kahadean teh tinggal we calo di terminal Bu. Ayo semedang gitu. Cenah ararasup jalma teh. Manehna mah teu asup gitu. Tanjung Sari gitu arasup gitu. Manehna mah henteu. Lumayan lah bulah gitu. Gitu. Lumayan gitu. Intina kumaha? Orang jadi calo we lah gitu. Hayo ka masjid, hayo ka majelis, hayo ka Al-Hajar, hayo ka Al-Huda, hayo ka Al-Fatah ka mana gitu. Orang ajak-ajak gitu ke orang gitu. Gitu. Orang nyaloan bulah gitu. Orang nyaloan jalmi supaya baralik deui ka Allah Subhanahu wa taala. Orang nyaloan jalmi supaya lalebet ka masjid, lalebet ka majelis. Sabab dina raraga urang nguatkeun deui gitu karena sunah Kangjeng Rasul. Sabab ayeuna urang disadari ataupun tidak sunah Kangjeng Rasul teh tos mulai bias itu Bu. Bujang-bujang gitu perkara anu kuduna sapertikeun Kangjeng Rasul gitu kan. Kadang-kadang mah aya jalma anu rek ngalaksanakeun sunah Rasul ge pan teu boleh ditatanyakeun dinaha-naha gitu. Nah nya beda jeung urang, nah bedanya gitu. Jalma rek sakalian rek gatolog ge pan digeunggeureurkeun, aduh mundur deui gitu. Karena gerek ngalengkah ka pangaosan digeunggeureukkeun. Gitu. Gitu. Ngimpi naon pentingnya di dinya oke jeung hayang ngaji sagala gitu. Gitu. Lah pantes umat terbaik kan gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jalma anu bisa ngalaksanakeun amar ma'ruf nahi munkar teh pan jadi umat anu panghadena. Sakamampuan urang gitu. Cek tadi jadi calo we lah gitu. Calo nyaloan ieu supaya ka Allah Subhanahu wa taala deui nya hareupeuna gitu. Anu kadua sunah Kangjeng Rasul anu terbesar gitu nya di antawisna teh. Naon atuh sunah Kangjeng Rasul anu agung, anu pokok? Nyaeta sunah Kangjeng Rasul teh dina masalah ngajaga hawa nafsu ta eta Ibu. Hawa nafsu. Eta anu paling pokona mah da. Gitu. Dari sunah-sunah anu aralit mah Ibu salerosna mah da eta teh buah tina sunah nu ageng eta. Da sunah-sunah anu aralit mah pan gampil lah gitu nya urang teh da maksudna teh secara teknis mah gampil. Gitu. Sanajan tetep we berat dilaksanakeunna teh kitu. Sanes berat sih Bu. Nikmat gitu nya. Langkung nikmat gitu saresna mah gitu. Kan teori-teori kebaikan itu kan gampil gitu podang diserapnya, dipahami gitu. Tapi cenah ngalaksanakeunana anu nikmat leuwih nikmat gitu. Maksudna lamun disebutkeun berat mah bisi atuh kitu mundur deui gitu tah. Jadi teu aya alasan lah keur urang gitu. Pikeun nya sakedik-sakedik ngaguar Kangjeng Rasul. Ngan masalahna moal mungkin timbul cinta ka Kangjeng Rasul lamun teu wauh gitu kan cenah. Eta wauh ka Kangjeng Rasul teh tangtos Bu prosesna bakal beda.
ngabangun cinta ka Kangjeng Rasul pasti bakal beda prosesna sareng cinta ka jalmi anu aya di kieuna. Upami urang cinta ka caroge, cinta ka istri, jelas bu katingali deg-deg pangadegna. Katingali pamenteuna, katingali rupana, lamun bager karasa bageurna jelas gitu. Tapi orang ditantang keur cinta ka Kangjeng Rasul dina kaayaan urang teu aya pendak teu kantos tepang sareng Kangjeng Rasul. Maka sebuah tantangan. Ngan cinta ka Kangjeng Rasul lain naon lain pilihan, tapi kedah wajib diusahakeun, kudu dibangun. Kitu panginten para ibu sadayana ieu malah bubuka we lah kitu nya. Urang cekapeun sakieu we gitu. Intina mah siap-siap mangga gitu ibu-ibu anu kasanggakeun ieu teh tangtos tadi ge disaurkeun sanes entong ditinggal nominalna tapi ditinggal mah naon atuh ketulusan hatina sejak syiar agama Allah gitu oge umajak gitu kapayuna nu salse anu naon gitu urang sasarengan urang balik deui urang ka Allah Subhanahu wa taala jadi ieu teh dina raraganan Bu nyaon nyaloan gitu nyaloan kahadean gitu. Gitu. Mudah-mudahan sadayana ya jadi orang teh jadi calo Allah sarang marketing surga gitu dah gitu Bu marketing gitu gitu. Mudah-mudahan sadayana nu kurang dilaksanakeun dina aya kesempatan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu mangga salajengna mah teknisna disangageun ka panitia. Urang tutup kalayan doana doa ya doa sapu jagat telah sesarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.